ngalaksanakeun parentah Allah jeung lebihan sagala larangan eta namina tos soleh. Tapi lamun keneh salat nu 5 waktu osok tapi KKP angger nyawer biduan angger tapi da make mah disawer ge lain biduan eta mah biduan tikarap ya. Anu kadua soleh teh wa hukukun menepati hak-hak hamba, berarti hablum minallah sae hablum minanas sae. Jadi aya hubungan dimensi sosial, ahli tahajud puasa Senin Kemis zakat sedekah osok tapi tatangga lapar diantep berarti tidak akan soleh. Kita mementingkan diri sendiri, orang lain dibiarin tidak makan tidak minum berarti kita belum soleh. Tapi syarat untuk menciptakan anak soleh teu ujug-ujug teu kaligane indung bapana kudu soleh heula. Saeutik rek kumaha menciptakan anak soleh, syukuran dan sebagainya undangan, tapi eusina anu ngumbar maksiat berarti tidak akan soleh. Jadi intina mah nu soleh mah jeung Allah na sae jeung papadana oge sae. Punten kedudukan anak dina Al-Qur'an ayat 2 anak teh hiji nguntungkeun, 2 ngaruhikeun. Anu nguntungkeun kumaha dina surah Al-Qur'an 74 eta teh kudu dibaca ku orang tua saat salat fardu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Duh Gusti kasihan ka abdi sadaya, pasangan-pasangan abdi sadaya mun istri atuh salakina soleh, mun pamangget atuh istrina anu wa dzurriyyatina dan turunan kami semua qurrata a'yun, anak yang jadi penyejuk hati, cengceman jiwa, buah soca. Dua hati kembang soca cek bahasa Sunda eta anu soleh anu nguntungkeun. Nu kadua na Al-Qur'an al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta jeung anak teh papaes dunya. Nu nguntungkeun anu katilu punten istrina hamil pas lahiran maot eta murang kalih nu maot janten cengcelengan kurang di surga. Tapi ulah cek adede cenah dari cengcelengan di surga hamil orokan di paeha. Berarti eta mah praktek abortus provokatus. Jadi disebut dina Al-Qur'an anak udah di cengcelengan maut kecuali dalam keadaan status suci disebut dina Al-Qur'an wildanun mukhalladun, anak nu bakal kekal engke di surga jadi pelayan indung bapana, nu bakal ngadorong-dorong engke nyalikeun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kaopat anu nguntungkeun indung bapana maot tapi anakna jadi anak soleh sesuai dengan keterangan dina hadis muttafaqun alaih. Lamun disebut hadis muttafaqun alaih berarti riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam, di mana anak Adam meninggal, in qata'a amalu, semua terputus amalnya, illa min salasin, kecuali yang 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Anu kadua au ilmun yuntafa'u bihi, boga ilmu dimanfaatkeun. Auba boga ilmu nyetak bata teh ditelorkan ke orang lain. Mas Lamongan, Mas Ruki mulek sambalnya enak sekali, telurkan tenang encok. Semua ilmu harus bermanfaat. Ada di ilmu agama manfaat, ada di belajar di awatong sepinnya dari encok. Di AID ya Allah ada di sintirna. Kareknya hoken aya bek bintik sakit. Tapi geus dibintik ada dengan gulitik. Omong utuh. Anak anu soleh teh insya Allah bisa ngangkat derajat sepuhna. Komo Mas Diki, Mas Dwi, mungkin nanti ya Mas Lamongan, mudah-mudahan belajar Quran, bisa hafal Al-Quran, dijamin nanti sama Allah.
Siapa anak yang soleh hafal Quran bisa mensyafaati 10 guruna. Lamun urang teu aya ongkang-ongkang di neraka Allah, pas anakna ngadoa ya Allah ibu bapak abdi di alam kubur sing meunang kanikmatan kubur dieureunkeun ku Allah. Instruksi ka malaikat Jabaniyah, malaikat neraka jahanam. Eureunkeun kunaon? Tah mangulyanana geus ngadoakeun ibu bapak. Berarti lamun boga anak soleh terugi, anak soleh mah moal bisa dibeli ku harta, moal bisa dibeli ku intan permata. Makana upami aya jahe, bawang, janda herang banyak uang. Umpama aya nu ngalamar lalakina teh beunghar, potongan BPKB. Terang BPKB mecok. BPKB teh naon cenah? Bener, pinter, kasep beunghar. Bener pinter kasep beunghar. Saha nu teu daek mun aya janda di urang anu dilamar ku kaya di BPKB. Tapi syaratna neng hoyong naon bae dipasihan ku AA. Erek mobil Cherokee nu hargana 1,2 miliar, Rubicon dan sebagainya, tapi syarat anak dimaneh dipencitkeun. Daekeun moal tah. Moal sebab anak adalah titipan Allah, kebanggaan orang tua. Oh, anu kadua anak anu ngarugikeun kumaha? Nu ngarugikeun mah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ibunya keneh anak teh jadi fitnah ujian. Teu bisa diatur ku kolot. Da zaman kapungkur mah nembe dehebna sepuh bae ge kurang kali keur gandeng ge cicing. Leres dah teu. Ana budak kalalawan pangaruh naon eta meto. Pangaruh keleng meureunnya dan sebagainya. Aya nama kolot, teu gogoleran. Ya Allah, wani ini selangkahan kok budak teh. Kumaha lamun teu ngagolerna terlentang. Pas budak loncat, pas kita kana eta anak kumaha. Terus mudah-mudahan anak kita semua jadi anak yang soleh. Anu kadua, anu ngarugikeun mah anak teh menjadi aduwal lakum, musuh bagi orang tua. Yang musuh jadi orang tua, anak teu bisa diwarah kudu jadi kolot. Komo ayeuna punten urang kali teh dideum 14 hari dirompokna masing-masing kuantan aya viral penyakit corona wabah dan mudah karamat mulia disalametkeun tina wabah corona. Amin. Biasa mah sepuhna ulah nganter urang kali keluar supaya dirompok teh diawaskeun kudu jangan disepuhna. Sok ajaran Quran, ajaran diajak salat di penting supaya nyahun geuning indung bapak urang kenapa tengah malam mereka bersujud melakukan sholat tahajud. Nah, kita tahajud belajar. Pembelajaran yang paling pertama adalah uswah, keteladanan dari orang tua. Kalau sakit itu baik diseburi kulkum mah. Punten yang kaitan dengan hitan khusus dalam agama Islam. Yang mubalek hitan ada 4 huruf. Yang pertama kha, yang kedua ta, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Ada berapa kacau? 4. Soalnya apa? Khususun fil Islam, ajaran hitam di sunat hanya khusus agama Islam. Makanya pun di Tasik mah, di Garut, di Priangan Tengah, upami budak 3 tahun, 4 tahun, akan api nembet ge kosuan pun sepuhna kangge ngahita. Naon sababna? Aya nu kadua tak itmamul faraid mukatil. Sabab teu dihitan jeung hadis nabina innal afafa la yudraku bil Islam. Sesungguhnya yang belum dihitan belum bisa melaksanakan syariat Islam hatta yaqtatin, sehingga disunat. Orang yang belum dihitan sabab mamawa najis pipis teu bersih. Bisa dihitan mah motong daging eta teh tadi disebut kukuluk anu ngabundel dina helm makmul. Eta hitam. Makanya walau kabiron ke hadis Nabi nu masuk Islam panajan geus kolot wajib kudu disunat. Sunata apa bade sok seueur jeung naib panaib upami aya nu bade ngalebetkeun Islam Allah sok ditingali heula barangna ulah ngamomo nu rupiahna tos dihitan teh acan
saya sampai ke WC melihat, oh masih kena ayah helmna, karena harus dihitam. Ulang mikirkan kumaha liat ke kudu nama ini ulang. Apa syarat untuk melaksanakan syariat Islam harus dihitam. Yang terakhir punya orang yang dihitam itu naimul lada, punya kenikmatan tersendiri. Yang belum dihitam ada nikmat, berada nikmat kayak awewek lagi. Makanya jek mu'alaf mubalighah di Jawa anu namina teh siga rada-rada cenglung begitu, siga rada cinas gitu. Aku merasakan ketika sudah berpisah dengan suamiku yang dulu belum dihitam dengan seorang pemuda yang dihitam, sudah dihitam, kenikmatannya maknyos luar biasa. Ngeco lamun hayang asakeun dihitam teh. Insyaallah beuki pondok. Terus sakitu bae manawi Mas, saya secara pribadi dan keluarga besar PTM masyarakat mendoakan mudah-mudahan Mas hajatnya dan Mbak Iin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Diki Dwi Tiki Saputra menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.